Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Paeh Marakayangan. Ayeuna kantun bagian anu ka salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Paeh Marakayangan bagian anu ka salapana. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagean heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana caturkeun poe isukna wanci isuk-isuk cai ibun tacan sirna tina daun, tapi kaayaan di lembur pasir jati geus karasa beda. Rehe combrek sepi jempling, ukur hawa berat nu ngagantung. Danget harita bidan dia karek hudang tina sarena, barina kayaan teu ngareunah awak. Hatena kurang tenang, komo ari ras ingat kana kajadian poe mangkukna mah. Hatena karasa gegebegan wae. Mega di langit beuki ngagulung, panon poe isuk kasurung nyumput, siga aya nunutupan ku dampal reungeun raksasa. Lembur pasir jati jadi sepi aneh. Sora manuk anu biasana rame ayeuna eueuh. Angin ngaliwat teu mawa seger, tapi mawa bau taneuh heubeul jeung hanyir getih. Jang Rahmat harita keur nangtung di buruan imah, bari nyekel tas leutikna. Manehna ngalieuk nalika aya sora halimpung ngagerok ka dirina. "Kang, ieu leuit heula kopina, beungpeung masih haneut, Kang." Ceuk bidan dia bari imut ngagelenyung.
Atuh puguh we pikeun Jang Rahmat mah ngarasa bagja lain bobohongan. Dumeh isuk-isuk geus aya nu mangnyeunkeun cikopi. Bari jeung nu nyieunna teh saurang bidan anu dipika resepna. Komo nalika bidan dia muntang kana leungeunna. Hawa nu tadina berat ge ngadadak asa jadi ngahampang. Mohon memangna saha kitu nu Pak anu ngadamalna ieu Neng? Tanya Jang Rahmat. Panonna neuteub wanoja blasteran Walanda nu aya di sagigireunana. Nya kenging abdi atuh Kang, maknya menang makhluk gaib mah. Walon bidan dia dibarung ku Malik neuteub ka Jang Rahmat. Tetepan pinuh harti jeung pangharepan. Teu sawios-wios menang makhluk gaib oge ari geulis ka wasalirama. Akang mah dasar gombal. Walon bidan dia pipina semu beureum. Era jeung bagja komo nalika ciuman anu munggaran nyayang kana tarangna. Rasaana beuki ngalayang ka awang-awang. Kajadian eta tangtuna pikeun Mang Eso mah nu teu gahaja nempo ukur bisa neureuy ciduh bari jeung ti corona lok-lokan. Aduh, dasar apa sial aing. Isuk-isuk geus kudu nenjo drama Korea ieu teh aduh. Dasar budak ngora. Pajarkeunna mah jalma meureunannya. Padahal aing di dieu meuni kabita. Gerendengna Mang Eso bari tuluy dedeheman ngahajar ari tarikeun. Jung kaditu ka Sabrang ka Palembang isuk kene ongko miang beral ngadengi kitu Jang Rahmat jadi ngarenjak tuluy ngalieu ka Mang Eso nu katempona jiga keur gegerendengan percis jiga dukun keur ngusir setan. Atuh bidan dia kalah seuri waktu nenjo kalakuan Mang Eso anu pikalucueun seperti kitu. Kang, hayu kalebet. Di dieu mah aya juri Kang, isin. Kitu cek bidan dia. Satuluyna duanana arasup ka jero, kalayan diselingan ku sempal guyon gogonjakan. Waktu beuki maju. Caturkeun dina wanci kabeurangnakeun. Pasen anu rek uubar mimiti jul-jul daratang. Khususna anu poe kamari can kungsi kaubaran. Sedangkan harita Jang Rahmat amitan heula sejabalik ka lemburna. Atuh najan berat hate bidan dia kudu rela Jang Rahmat jauh ti dirina. Kang, kadenya nginglami teuing di dituna. Abdi sieun sok bilih aya begang lu kamari ka dieu deui Kang. Penta bidan dia semu ngarau. Insyaallah moal lami teuing Neng. Nu penting mah ulah jauh ti bumi wae nya. Kumargi pager gaibna ngan ukur sakurling ieu tempat wungkul. Jadi mun misalna Neng bade ka Pakuwu atanapi bade ka nu sanesna, nyuhunkeun dianteur we ka Mang Eso. Wayahna ulah nyamperkeun akang ka Baturaja. Kulantaran posisina tebih teuing. Akang melang bisi kumaonam di jalana. Cek Jang Rahmat mapagahan heula ka bidan dia. Sabab manehna ngarasa salempang. Mohon mangga Kang. Kitu pungkas bidan dia. Najan ari hate mah kekajotan hayang milu. Satuluyna Jang Rahmat laju miang numpak motor bututna ninggalkeun bidan dia nu aya di imah dinasna anu ngajajabkeun nepi ka panto gerbang. Sapoe ti harita sareng sena salat asar bidan dia ngahaja nutup klinikna rada beurang keneh. Kulantaran dina poe eta manehna jeung Biparsih arek nepungan heula Pakuwu Dahlan. Kalayan bari dianteur ku Mang Eso. Atuh bral tiluanana mariang numpak mobil. Untungna jarak antara imah dinas ka imah Pakuwu teh tepati jauh. Jadi ukur 15-20 menit oge bidan dia sapara kanca geus nepi kanu dituju.
Nalika jerat-jerut talurun tina mobil kasampak teh buku keur sasapu dina teras hareup. Atuh harita oge bidan Diah jeung Biparsi gancang munjungan kalawan dituturkeun ku Mang Eso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gening anu geulis Neng Bidan. Kumada Mang Neng? Sok mangga kalebat-kalebat linggih Neng, ka dieu Cek buku dareh deh naker bari tuluy mukakeun pantong. Harita bidan Diah tuluy asup ka jero. Sok mangga carali ka sedayana. Aduh, hapunten Neng. Ieu bumina oge pabalata keneh. Puguh tadi tetas aya incungan jang ka dieu. Sok hapuntennya. Sambung buku bari menerkeun beungkeut buukna. Teu sawes wios Bu. Da sanes sareng sasaha ieu atuh. Pakuwuna nyondong teu Bu? Aya Neng tuh di pengker nuju marab manuk tadi teh. Ki atunya urang sauran heula sakedap antosan. Satuluyna sanggeus ngomong kitu mah buku laju ngaleos rek ngabejaan salakina. Sedengkeun bidan Diah jeung Biparsi katut Mang Eso terus gek Dariu. Heuleut sawatara waktu torojol Pakuwu Dahlan dituturkeun ku pamajikanana norojol bari mawa susuguh nyamperkeun ka bidan Diah nu aya di ruangan tamu. Gening aya si Neng Bidan ka dieu. Bagia Neng bagia. Kumaha daramang sadayana? Mang Eso ka mana we Mang? Asa pekles geus lila teu papanggih Mang. Ceuk ku Dahlan bari sasalaman ka sararea. Aya wae Pak, simkuring mah ditutu di klinik. Tara tebih teuing ti Neng Bidan. Kumargi hawatos ka Neng Bidan bilih aya kapriogian ngadadakan jidat teh Pak. Jadi tara ka mana-mana pisan. Bidan Diah mairan bari ngabanyolan Biparsi. Mohon palares. Kumargi ku abdi diwagel tebih-tebih Mang Eso teh Pak. Ongkomi aya rencangna Biparsi. Atuh Pakuwu jadi seuri. Sedengkeun Biparsi baregeud beureum bari nyiwit bidan Diah. Kitu deui Mang Eso, manehna kalah ka nyengir. Ongkos sing dina benerna oge kajeun cenah da pada duda jeung rangda ieu. Nya syukur atuh ari Mang Eso aya kahayang mah. Ari di klinik kumaha Neng? Betah teu Neng? Nu mawi Pak. Tiasa disebatkeun betah teu betah abi teh. Kumargi nya kitu. Ari wengi sok keukeuh we. Aya kukupingan sora anu araraneh geuning Pak. Nya ku aya hal eta abdi teh bade sakantenan we. Bade tataros anu saleresna ngeunaan asal usulna eta bumi. Nah kapungkur kantos eka jantenan naon sih Pak di eta bumi. Sareng deui manawi Pak Uninga kanu namina Wiragati manawi. Sajongjongan Pakuwu Dahlan ukur ngahuleng ngaraga meneng jadi bingung. Komo nalika bidan Diah nanyakeun Wiragati anu jelas baheula kungsi nyieun Rajapati di imahna Juragan Wijaya. Pikiran Pakuwu rada sabil antara ngomong sajujurna atawa dikilungan. Tapi akhirna mah Kuwu Dahlan mere kaputusan sorangan. Yen eta kajadian kudu dibejakeun ka bidan Diah anu ngeusian eta imah jenatna Juragan Wijaya. Atuh sisuganan we ari geus dibejakeun mah aya jalan kaluarna pikeun ngusir ririwa anu marakayangan. Satuluyna Kuwu Dahlan nyaritakeun kabeh kajadian anu kungsi lumangsung 30 tahun katukang di eta imah. Nalika kulawarga Juragan Wijaya digarong jeung ditelasan patina ku gerombolan rampok anu dipingpin ku Wiragati. Teu kungsi lila kadenge Kuwu Dahlan mungkas guaran caritanana. Tah kitu Neng ari carita nu sabenerna mah. Tapi Bapak rek nanya ye, nyati saidep nepi ka apa ngaran Wiragati Neng? Ti harita we Pak. Santos wengina aya makhluk sapertos lalaki.
awakna pinukut hatu tapak bedog. Terus enjingna dina dada Mang Eso tulisan Wiragati. Sareng deui kajabiti eta sok mindeng pisan ka kuping sora bedil. Mun kaparangan bade aya kajantenan ganjil teh Pak. Cek Biparsih anu pangjawabkeun. Oh, marukan teh nepi ka kitu nanya. Buah-buah eta teh hiji totoan den. Sangkan urang bisa maluruh si Wiragati. Kusabab kapan nepi kadangati oge eta rampok de can kungsi beunang-beunang. Padahal kurang kumaha polisi mah geus ngaprak neangan ka mana-mana. Tapi nya kitu kulantaran saurang oge taya nu apaleun rupana jeung eueuh saksina deui. Jadi meureun ku hal eta si Wiragati can bisa katewak-tewak kitu tabi Neng. Oh, pantesan atuh. Rupina leres. Eta ririwat teh sacara teu langsung nyuhunkeun si Wiragati ditewak panginten Pak. Tapi kumaha carana atunya? Tapi buah-buah Kang Rahmat tiasa ngabantosnya Bi. Cek Bidandiah bari ngareret ka Biparsih. Biparsih unggek. Lantaran ku udahlan kaburu mantenanya. Sah Kang Rahmat teh Neng. Buah-buah kabogo urang dieu beunannya. Urang Batu Raja kawit nama Pak. Bidandiah semu gugup waktu ditanya kitu ku Padahlan. Biparsih nempas. Bari itung-itung ngabales waktu Bidandiah ngamanjolan manehna. Ngangkan we atuh Neng. Da teu nanaon ieu sing kabogoh oge. Da kasep ongkoh jeba gagah Jang Rahmat maneh. Ih, bibi masuk aya-aya wae ah. Cek Bidandiah maneh bareureum beungeutna. Tapi ari hatina mah panuju pisan. Pakuwe semu kerung bari tuluy cumarita deui. Urang Batu Raja. Ari indungna ngaranna Jarsi lain Neng. Mohon Pak leres. Jarsi leres pisan Pak. Malah kantos diparios ku abdi. Waktos Majarsi teu damang. Geningan Bapak Uninga. Ya Allah. Atuh murun we apal maneng. Kapan eta teh kapi aloba apa? Ari indungna teh kapi adi dulur misan bapa. Memangna si Rahmat teh nyaritakeun kitu yen bapa teh uwana. Nu mawi henteu Pak. Da anjeunna mah kada ditaros di payun wae ari pependak oge. Dasar budakna eraan eta deneng. Nya syukur pisan atuh ari kabogo si Rahmat mah. Bapak satuju, da manehna mah budakna bager, tanggung jawab, jaba prihatin deh meurih hirupna teh. Kitu ceuk Padahlan. Atuh pikeun Bidandiah mah jadi beki tungkul sabab ngarasa era. Tah, ayeuna mah mending kitu we atuh, minta bantuan ka Jang Rahmat. Insyaallah geura manehna mah moal nolak. Komo ieu darek nulungan kabogona. Keun ku Bapak isuk urang titah urang nita pasuruh desa pikeun nyusulan ka ditu ka Batu Raja supaya mahena ka dieu ongkos sakalian meh cicingna di dieu jeung Bapa. Sabot keur ngobrol kitu teu karasa ujug-ujug hawar-hawar ti kajauhan kadengi adan magrib. Maka teu talangke deui sarereana oge tuluy kacarai rek nyokot wudu. Sedangkan Pakuwu jeung Mang Eso mah tuluy arindit ka masjid rek ngalaksanakeun kewajiban 3 rakaat. Peuting mimiti ngarayap datang. Dihias ku pating karetipna bentang gumentang. Mapaes biruna langit di luhureun desa Pasir Jati. Harita Bidandiah karek jol pisan datang ka imah dinasna. Nalika hawa berat anu lumangsung tadi beurang ngadadak hadir ngalingkung deui. Sanggeusna netepan isya, Bidandiah jeung Biparsih tuluy pating goledag ngagaloler kana tempat sare. Alatan teu kuat nahan pitunduheun mani teu kaampeuh. Sedangkeun Mang Eso mah sabalikna ti imah Pakuwu teh manehna teu karasa teu ngarasa aya pitunduheun.
panona karasa lesang najan geus ngusahakeun kakadengan di jero pos para gijagana oge. Kira-kira tabuh 2 welasan ti juru imah beh kaler kadenge sadaya jalma nu keur parasea atuh puguh we celimang eso ti sirikna ti rancung-rancung we ngadedengekeun. Ai eta geus aya deui sora nu kararitu. Aduh buah-buah rek datang deui Mamad di imah. Aduh tapi keun wae keta nu penting mah aing we cing tenang da moal matak ngaganggu ieu meureun ka aing. Derwe sing jarogol ge yang penting aing teu kapangaruhan kitu gerandang namang eso. Sabab ayeuna mah manehna jadi asa geus biasa deui alatan kumindang teuing ngadengena. Tapi nalika manehna rek diharudung ku sarung tang di palebah sora tadi jadi kadenge sadadi aduna pakarang eces nakar dibarung ku pating korowok jeung silih sentak. Be edas teuing eta dedemit nepi ka tarung kitu. Aduh hayang nyaho ku aing rek diintip ceuk Mang Eso jadi penasaran. Manehna tuluy kaluar ti pos jagana bari teu poho mawa senter leg-reg lengkahna ngarandeg dina palebah tangkal sawo besoran nu tarung teh beuki atra pisan kadengena. Tidinya Mang Eso langsung nyorotkeun senterna ka palebah anu rame keur oko begalan pati. Tapi nalika senter disorotkeun jep sapada harita sora nu tarung teh ngadadak leungit. Kaayaana jadi leuwih simpe malah dangdaunan oge jiga milu areureun ngelebetna. Bener cek aing geus moal salah. Ieu pasti pagawean ririwah. Buktina di dieu naon. Sabot keur kitu kep kana tak-takna karasa anu nyecep tiis gebeg. Mang Eso tuluy ngagebeg beak kadaek bari jeung lewe manehna ngaliuk lalaunan. Sahajeun aduh wayahna ular ganggu. Aduh cuk Mang Eso manehna teu wani tangga. Ngaran aing Kirangkas deuleu centeng Juragan Wijaya baheula. Cek eta makhluk nungan katempo leungeunna wungkul nyekel tak-tak Mang Eso. Ari ayeuna aya naon maksudna ieu? Aduh kadi nepungan aya naon? Aya ngopi atawa arek ngadu bako? Aduh kade kuring ular di bawah. Aduh teu samilu-milu. Aduh ampun. Aduh dasar bodoh. Puguda aing teh kawas Andika kabeukina kopi jeung bako deuleu. Jaropi nanya ilaing teu jaropi. Ampun. Aduh terang. Aduh bisi ilaing hayang nyao jaropi teh jahat rokok jeung kopi ilaing mah. Najan bari sieun ari ngadenge kitu Mamang Eso kalah nyengir. Satuluyna eta ririwa anu ngaku ngaran Kirangkas teh kadenge ngomong deui. Ari ilaing hayang bedogan teu. Atuh Mang Eso jadi ngarasa heran. Dumeh jurig deh nawaran bedog sagarupa. Aduh alim aduh datos gaduh ongko bedog mah ieu ge awet keneh. Aduh ulah bodoh sia. Sabab ieu mah beda bedogna oge sia belagu. Cek Kirangkas bari nemongkeun bedog
anu gagangna dijieun tina tanduk banteng, sedangkan palebah tonggongna make ngaran Ki Rangkas. Biji ilaing hayang nyaho, ieu bedog teh pernah dipake tarung jeung si Wiragati. Jadi wayana ilaing kudu bisa pangrawatan ieu bedog. Tangke mun dina hiji mangsa si Wiragati beunang di cangkalak, bikin ieu pakarang pikeun jadi barang bukti kana kakejeman jeung katelengesan si Wiragati. Nya mangga atuh ari kitu mah kukuring rek dirawatan. Aduh, tetapi omat mun aya jalma jahat rek ngaganggu ka dieu sing sieunannya, komo atuh mun aya si Wiragati mah daripada kapolisikeun mending ku Ki Rangkas we heula atuh cangkalak. Ai heueuh nya kapan aing teh juri bereslah ari gitu mah. Ceuk Ki Rangkas bari seuring ngabarakata, saterusna mah les leungeun anu nyekek kana punduk Mang Eso ngiles bareng jeung ngagelebugna angin. Kacaturkeun di tempat sejen, tepatna di tengah leuweung antara lembur Baturaja jeung Pasir Jati. Katempo Wiragati nangtung hareupeun batu gede anu pinuh ku Raja Hideung. Dina leungeunna nyekel bedog, bari bibirna kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamakena. Sedangkeun di hareupeunana katempo keur diuk sila saurang aki-aki anu panonna deleng, kumisna gede sabelah, make ikat, bajuna pangsi sing sarua hideung. Dina beuheungna ngagantung kalung tina rante bagong. Tapi nalika si Wiragati keur anteng-anteng nangtung nyang hareup ka eta aki-aki, na atuh ari ujug-ujug olo waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.